Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bayayana wilujeng wengi wilujeng batapang dangu deui sareng aki. Dina acara mana nyaeta dongeng pang bebrahmana ti kidagar official YouTube. Alhamdulillah pemirsa bengi ieu aki tiasa ngadongeng deui sapertos biasanya. Kangge neraskeun hanca nu katunda hiji judul judulna teh Siluman Gunung Guntur. Ayeuna nincak bagian ke-31. Kumaha rasana lakon Nyi Sukesi teh urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Ulah heula pemirsa kangge nu nembean manco nembean pisan ngadangukeun atanapi pian tos lawas manco teu acan subscribe. Mangganya di subscribe heula ditoel palebah tombol loncengna supados naon cenaki supados aya beja atanapi notifikasi kana HP-na sewang-sewangan upami yakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kanu parantos subscribe sarantos satia manco like, komen, sareng nge-share dongeng-dongeng akinya mugi-mugi sadayana di paparinan kesehatan lahirna sinareng batinna dijembarkeun manahna digambilkeun rezekina dilancarkeun sagala rupi urusanna ugi ditebihkeun tina mara bahaya amin amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana urang keur ieu deui dongengna nya. Hatur nuhun parantos satia manco satia ngadangkeun oge mugi-mugi teu aya deui dongkap banjir kataeun aki atanapi ka studio Kidagar Official. Supados ngadongengna lancar atuh akina teu pahibut nyalametkeun naskah itu ieu nya tos sep naskah Sanjaya mah komo tos teu aya kedah diserat ulang pisan dikapungkur ti banjir nuju itu ge tos sep. Ieu ge Nyi Sukesi teh diserat ulang pamirsa nya berengse sasi kamari. Pamirsa par asa makna saur bajigur sareng rarawana mangga kaparayun sadayana prung Sanggeus musnahna imah sarta ragana Nyi Sukesi. Ti mimiti harita mah sakabeh lembur di suku Gunung Guntur teh aman. Tentrem teu kacaritakeun deui aya korban jurig hulu tiap malam Jumaah. Estu ninggayaan balik deui cara baheula saacan aya kajadian jurig hulu marakayangan nyedotan getih jelema. Nu digawe jararongjo anu dagang lancar anu tani sugih mukti nu karuli tentrem ati. Pokona mah kahirupan di lembur-lembur di sabudeureun suku Gunung Guntur teh aman tentrem pik kabetaheun wargana. Ayeuna urang kocapkeun hulu Nyi Sukesi anu ngablesat ka Gunung Guntur. Satekah pola manehna hiber ngerahkeun sesa tanaga supaya gancang tepi ka guha siluman nu aya di Gunung Guntur. Tempat manehna mimiti tepung jeung Kanjeng Sinuhuna nyaeta Prabu Dentawisesa. Raja Kerajaan Jenggala-Pati anu dieusi ku rahayat siluman jurig hulu. Srog ka hareup guha. Nyi Sukesi culang cileung bisi bae aya jalma atawa aya aki-aki kuncen tea. Nyaeta samarana Ki Gulutuk Cengir, tapi kayaan simpe taya sasaha. Nyi Sukesi langsung ngalayang asup ka jero guha. Di hareupeun batu lempar anu aya di tengah-tengah guha Nyi Sukesi gancang mepatkeun jangjawokan pikeun manggil sinuhuna nyaeta Prabu Dentawisesa. Teu lila seor gelebug angin datang nyeor manitarik cungungung anjing mabaung koreak oge kadengenglak di luhur guha. Blig 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 sada sora lengkah anu kacida beratna. Haseup bodas ngadadak muih hareupeun Nyi Sukesi tuluy ngajengelek jadi hiji jirim anu taya lian jirimna Prabu Dentawisesa.
Cakaka keta jirim jangkung badag teh seuri sorana handaruan pinuh kuaweuhan. Waya naon nyai, tapi kang angkir kaula lain wayah. Jeung eta kunaon gayaan maneh kitu. Sirah dugul kawas paugah beungeut tutung kawas sesaguludug. Aya kajadian naon nu sabenerna? Sok bejakeun ka kaula. Kitu ceuk Prabu Dentawi Sesa bari panonna mancrong ka Nyai Sukesi. Aduh Kanjeng Sinuhun, tiwas Nyai teh Kanjeng Prabu. Nyai dikepung wakul buaya mangap ku Bahkanta, putrana sareng urang lembur Citiis, diporo ku seueuran. Nyai teh ngalawan satiasa-tiasa tapi leres saur Kanjeng Sinuhun. Yen eta aki-aki anu namina Bahkanta teh sanes jalma samanea, margi geuning elmuna luhur kacida. Nyai teh eleh jajaten ku eta aki-aki. Nyai lumpat, tapi pas bade euih ka waruga Nyai parantos diruksak ku anakna Bahkanta. Beheung Nyai ditanceban ku tusuk sate awi koneng. Terus kitu teh Nyai diporo diudag-udag deui untungna tiasa keneh lumpat ka dieu. Kedah kumaha atuh Nyai danget ayeuna Kanjeng Prabu. Cobi tulungan Nyai. Nyi Sukesi nyaritakeun kajadian sakabehna anu tumiba jeung karanapan ku dirina. Bari lumengis ka jungjunanana Raja Siluman Prabu Dentawi Sesa. Bahaya di kitu mah Nyai. Berat urusanna namun geus benrok jeung eta manusia mah. Abanan ku kaula geus diwan-diwanti. Ulah tapi kaboga urusan jewang jeung Bahkanta. Tah kieu akibatna teh mun teu nurut ka omongan kaula. Prabu Dentawi Sesa kawas nu nganaha-naha maido ka Nyi Sukesi. Sabab memang samemehna ge sajauhna Prabu Dentawi Sesa geus nyarita. Ngingetan ka Nyi Sukesi yen ulah coba-coba nyieun urusan atawa ngalawan Bahkanta. Tapi Kanjeng Sinuhun, sanes Nyai anu ngadamel urusan sareng Bahkanta, tapi Bahkantana anu ngahaja dongkap ka lembur Citiis, margi dipuntangan dinyuhunkeun pitulungna ku Ba RT. Nyai kedah kumaha ayeuna atuh Kanjeng Sinuhun, tulungan Nyai teh. Prabu Dentawi Sesa ngahulang sakadapan. Teu lapok cumarita deui. Nyai masih bisa ngawujud manusia cara ti heula. Tapi na kudu neang waruga anyar. Tapi waktu ayeuna geus samporet, geus tereh isuk ieu teh. Bari narek nyiar waruga jalma ka mana di tempat ieu anu jauh ka lembur. Hiji-hijina cara Nyai kudu milu balik ka nagara kaula. Kabeneran kaula can boga permaisuri. Loba ge pamajikan jeung selir tapi can aya anu kapilih. Tah Nyai anu kapilih ku kaula bakal jadi permaisuri ngadampingan kaula ngaratuan nagara Jenggalapati. Nyai moal kurang nanaon, emas permata inten cuminten pabalata karimilihan. Cicing ge bakal dikaputren anu alus surung herang aya taman sarina. Bari dibaturan ku dayang-dayang anu siap dititah naon wae ge. Tah, kumaha Nyai? Nah Nyai satuju. Ngadenge diri narek dijieun permaisuri bari moal kakurangan harta banda. Nyi Sukesi bungah kacida. Da puguh tiba heula ge manehna mah hayang beunghar, hayang senang ngahanang-ngahaning teu kasusahan nanaon. Nyai satuju Kanjeng Prabu, teu langkung Kanjeng Prabu. Nyai mah ngiringan bae. Alus pisan. Ari kitu mah.
Har har har. Ayo tuturkeun kaula milu ka karajaan jeung Alapati. Gancang Nyai, sabab wanci geus nyedak ieu teh ka isu. Prabu Dandawi sasamuterkeun leungeun katuhuna. Werbrai aya cahaya koneng anu muih satangtung dirina. Prabu Dandawi sagancang asup ngalengkah ka eta cahaya dituturkeun ku Nyi Sukesi. Sanggeus ngaliwatan cahaya koneng kayaan jadi cang mabra tetempoan lalega plung-plung harita Nyi Sukesi jeung Prabu Dandawi Sesa geus aya di tapel wates karajaan Siluman jeung Galapati. Jalan lalega bari jeung bareresi, eueuh kokotor sumawana sampah atawa daun garing, sakabehna bersih lening. Sisi jalan diberem ku batu pualam bari dihias ku arca-arca tina emas. Jarakna ge meh 10 meter hiji arca teh. Tatanggaan sisi jalan ariuh linduh bari pinuh ku bubuahan. Tanggal jeruk, tanggal sawo, tanggal apel, tanggal kasemek lebet. Lebet ku buah kabeh ge kawas nu teu wawuh jeung usum. Pamirsa sadayana ulah hilapnya sapertos biasa ieu dongeng teh dialpukan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kanca wargi Kidagar Official di mana bayana nu resep gulah galeuh online. Balanja di Shopee atanapi Lazada mangga tiasa balanjana ngalangkungan link atanapi ngalangkungan produk-produk nu dipajang di dongeng Aki. Klik we salah sawios produkna engke pamirsa bakal lebet ka aplikasi Shopee atanapi Lazada. Saparantosna lebet ka Shopee atanapi Lazada mah pamirsa bebas bade ngagaleuh atanapi balanja naon bae oge mangga sakahoyong pamirsa. Akin teu ngawajibkeun ngagaleuh atanapi mesernya produk nu dipajang sapertos novel, Sunda atanapi ikat atanapi pangsi eta mah mung ukur jamatan atanapi cukang komunitas ke aplikasi. Pade dipeser atuh mangga teu sawios-wios hatur nuhun kanu parantos ngeresakeun balanja ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Hatur nuhun oge anu teras ngarojong padaran-padaran dongeng Aki. Urang keureuy deui dongengna prung. Nyi Sukesi tangga kaluhur taya mega hiji-hiji acan langit teh tuning bersih ngan bae warnana lain bulau atawa biru ngora cara biasa di alam nyata tapi warnana koneng rada semu beureum kawas hibarna layung nu leuwih aheng sakitu cang mabrana teh tapi taya panon poe nu katempo. Komo bentang atawa bulan mah sumber cahaya atawa cang teh teuing asalna ti mana. Nyi Sukesi anu talina ukur hulu jeung jeroan awak kiwari jadi kumplit deui. Boga waruga cara biasa. Warugana ge waruga asli dirina anu harita musnah jadi lebu kaduruk jeung imah Nyi Sukesi. Nyi Sukesi ngarampaan awakna asli awak manehna gap kana sirah geus aya bukan deui teu dugul cara tadi. Nyi Sukesi seri bunga sabab dirina geus lengkep sarta geulis deui cara bihari. Nyai, hayu milu ulah cungar-cengir kitu. Manya calon permaisuri calon ratu kaula cungar-cengir sorangan kawas nu burung. Ulah nya engke mah ulah kitu Nyai. Kumaha ke ceuk rahayat kaula lamun seug nempo calon ratuna cungar-cengir sorangan. Ceuk Prabu Dandawi Sesa ngagak-gak seuri nempo kalakuana Nyi Sukesi. Hapunten Kanjeng Prabu, Nyai teh bungah kacida.
Rehna ieu waruga sampurna deui. Rambut oge panjang deui, hatur nuhunnya Kanjeng Prabu. Nya, geus atuh. Ayeuna mah urang ka karaton tuh. Kareta kancana geus ngadaguan urang duaan. Tuh kusirna oge ulu balang kaula. Pasti Nyai mah geus wawuh ka Ki Gulutuk Cengirnya, Cek Prabu Dandawisesa. bari nunjuk ka Ki Gulutuk Cengir anu nyampeurkeun ka Prabu Dandawisesa. Sedangkan kareta kancana ngacugrug sisi jalan kudana mani aya genep. Gening, aki aya di dieu, cek Nyi Sukesi sanggeus Ki Gulutuk Cengir deukeut. Ya mohon Nyai, aki teh hulu barang senior minangkana muridnya di kerajaan Jenggalapati. Paman, kaula bakal ngisrenan Nyi Sukesi jadi permaisuri kaula supaya kerajaan boga ratu. Sarta paman bakal diangkat jadi patih kerajaan, gantikeun patih sepuh anu tos pensiun sabaraha waktu ka tukang. Kumaha? Nah paman sanggup? Sanggem jisim abdi siap kangge ngalaksanakeun naon wae kahoyong Kanjeng Prabu kaula nuhun. Walon Ki Gulutuk Cengir anu memang satya ti baheula. Alus paman pati. Tugas munggaran paman pati nyaeta nyiapkeun hajat rongkah. Pikeun ngistrenan permaisuri kaula nyaeta nu geulis camprenik Nyi Sukesi. Siapkeun beas nu loba oge daging anu loba pikeun pesta kaula. Hajatan kaula engke. Ulah poho siapkeun oge papanggungan jeung tatanggapanana. Kumaha sanggup paman? Sanggem Kanjeng Prabu. Tos biasa ngurusan eta mah. Hajatan mah kan kapungkur ge paman wae jadi tukang basna teh. Siap Kanjeng Prabu mah ulah salempang, terang beres we keun paman anu ngurusan masalah eta mah. Nya geus ari paman sanggup mah. Ayeuna anturkeun kaula jeung Nyi Sukesi ka karaton. Kaula rek sosonoan heula. Banyak semua Kanjeng Prabu, mangga calik kana kareta kancana. Ki Gulutuk gancang mukakeun panto kareta. Prabu Dandawisesa naek kana kareta dituturkeun ku Nyi Sukesi. Duanana anjeun dina kareta kancana. Ki Gulutuk ngalacat ka hareupeun kareta tuluy metot ka dali kuda. Genep kuda ngahiem tuluy ngebretek lumpat babarengan narik kareta kancana nuju ka karaton kerajaan Jenggalapati. Isukna Ki Gulutuk Cengir teh ngumpulkeun sakabeh ponggawa kerajaan pikeun ditugaskeun nyiapkeun hajat rongkah. Istrenana Nyi Sukesi jadi ratu di kerajaan Jenggalapati. Sakabeh punggawa ajajar sila nunggu titah Sang Mahapatih anyar. Sakabeh ponggawa kerajaan Jenggalapati poe dikumpulkeun ku sabab aya tugas titah ti Kanjeng Raja. Kerajaan urang bakal hajatan rongkah sabab Kanjeng Raja bakal ngangkat permaisuri kerajaan. Tapi nyiapkeun sagala rupana kaula butuh aranjeun sadaya pikeun dibagi tugas. Nu kahijina saha nu sanggup pikeun nyiapkeun pare anu saloba-lobana pikeun pibahaneun hajatan ke. Sok nu sanggup gancang ngacu.
cek Ki Gulutuk bari melaung hiji-hiji para punggawa nu sila ngajajar hareupeunana. Kaula sanggup. Seorang punggawa anu kulit jeung beungeutna hideung lesreng ngacung. Punggawa Kumbang Ireng, bener sanggup? Tanya Ki Gulutuk hayang yakin. Kaula si Kumbang Ireng sanggup pikeun nyadiakeun pare saloba-lobana. Sabab kaula boga pasukan wereng jeung simeut anu teu kahitung lobana. Ku kaula bakal diparentah sakabehna pikeun malingan pare di sawah manusia. Aduh, ari kitu mah. Tah ayeuna saha anu sanggup pikeun nyadiakeun pidagingeun sok geura ngacung. Kaula sanggup, paman. Seorang punggawa anu dina sirahna ngabogaan sapasang tanduk beureum cengkat tina silana. Di tanduk abang anjeun bener sanggup ngalaksanakeun ieu tugas. Sanggup, sanggem kaula nun. Kaula ngawasa ajian salaksatoun anu bisa dipake pikeun ngoreraskeun sasatoan nu dipibanda para manusia. Halus lamun kitu mah kita tanduk abang. Ngan bae kade nya. Sesakeun sajodo bae mah ulah kabeh dikoredaskeun. Sabab kahareupna engke lamun urang butuh aya teangeun. Seueuheun abdi ngartos kaula nun. Geus kitu mah kabeh kabagi tugas. Aya nu kabagian nyiapkeun sarupaning amisan jeung bungbuahan, kukuehan. Aya oge nu kabagian nyiapkeun papanggungan, nu kabagian ngomando dapur, nu kabagian nyiapkeun tatanggapan jeung sajabana deui. Kabeh taya nu nganggur sabab kabeh ge kabagian tugas ti Ki Gulutuk Cengir, Mahapati Karajaan Jenggalapati. Dina kayan kitu torojo laya saurang awewe tengah tu datang ka hareupeun Ki Gulutuk Cengir. Eta awewe tengah tubuh dari samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencana ngelek boboko. Bari leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Ai Aki Gulutuk nya hilap ka abdi. Deh, moal ngabagi tugas ka abdi bisi atuh bagian konsumsi atawa kukuehan gitu da abdi mah. Ahlina dinu kitu. Sarupaning cuhcur, pukisnya, awug, putri noong, kelepon. Pokona manaon we sabangsaning kuehkeun bagian abdi atuh ulah dipasihkeun kanu sanes ieu Aki. Pan abdi teh satia ngiringkeun wae dongeng Aki yeuh. Dede mah teh kabagian job atuh. Dai nemang mah rada silung ieu teh sorana. Dede. Aduh, Ibu Sarwiti mah geus bagian jadi pemajikan Aki we daek henteu. Aki da geus ieu duda ayeuna teh. Geus 750 kali dudana ge kumaha daek uluh pohara ieu mah. Ampun aing mah biung. Dede. Dudana mending geus 785 kali. Sawios bado. Pamirsa, ku ngurunyungna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadaya siluman Gunung Guntur bagian ke-31 urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Cag urang teuneun heula dihandeuleum sieum gesan sampeureun. Urang tuna heula dihanjuang siang gesan alaeun urang samper teuing ke di bagian anu ka-32 nya. Enjing deui upami teu aya halangan harungan insyaallah dipadar deui pamirsa. Dan naskahna mah nyonong ieu teh. Atur nuhun ka sadayana pada satia manco, satia ngadangukeun, satia ngarojong kana padaran-padaran dongeng Aki. Atur nuhun pisan. Mugi sadayana ya dina kajembaran, kabagjan, kasinugrahan, nya kawaluyan. Amin amin ya robbal alamin.
Pamirsa panginten sakitu heula nu kapihaturnya, hakina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.